makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah fa innahu min sunnati Rasulillah wa harrama as-sifah fa innahu yuhibbu asy-syaitana wasyahawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Foto bola pusing kecalangan yang dipoto. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la madluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sohibul bait wal walimah kersana Bapak Haji Sukrani SH Sindarang Ibu naon? Hah? Naon? Haji Arwana? Ibu Haji Arnawa SH SG Sohibul Hajat maksudna SH sakaluargi anu kacida musim kuring nepi ka hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin ya Allah ya Rabbah. Bil khusus kedua mempelai anu parantos di akadan acan atos oh neng encan mah anu parantos di akadan kersana Jam Andi Sinareng Neng Kiki aya pangantena aya mana iya pangantena jadi loba kieu panganten teh atuh patunjuk-tunjuk di mana pangantena di kamar oh atuh ka dieu heula Neng Kiki Jam Andi kagok naon iban pula jauh-jauh di Cigomong Bogor berangkat setengah 5 tapi kadia setengah 8 5 jam 4 jam perjalanan jauh-jauh diundang supaya mamatahan panganten anyar imam panganten kelas berat imam kudu di papatahan ulah nepi kasih kuring ngocoblak di dieu kesangan panganten jeung gesang mana ning kikina ulang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu kedua mempelai dina enggon rumah tanggana sing dijadikeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah bahkan sok didoakeun ku kolot baheula urang doakeun ieu kedua mempelai teh sing pait manis pahang tulang eta doana sok teu ka hati ku budak mora ayeuna ngarti teu neng urang doakeun sing nepi ka paket rok itu urang doakeun ieu kedua mempelai teh sing lambat lambut ari lambat hartina lila ari lambut hartina beuteung jadi urang doakeun ieu kadua panganten teh sing lila ngaluhur bahkan didoakeun ieu kedua mempelai dina rumah tanggana sing kacai jadi salumi kadarat jadi sanogak saegal sarekap saparipola sabobot sapihan yang pacang berat sukmanati lili ibarat gula jeung amisna ulia jeung asina obat jeung paitna kaya jeung bauna dina pada seiring sejalan oge teh gantun para tokoh masyarakat alim ulama para zuama para kiai para ajengan para kasupuhan guru-guru urang sadayana ketua MUI ketua MUI kecamatan ketua MUI desa ketua DKM khusus Polri tadi anu kacidak merduna
Mungkin dong barang bere ka kiai ulah sagawaya imam mere sarung ka kiai urut-uruban lupae ajarkeun hitung-hitung kuliah nguruskeun cenah makana pantes ayeuna mah loba kiai nu keur salat di udah kuju jurig teu aneh ayeuna mah loba kiai nu keur salat di udah maka pantes di mana-mana loba kiai anu jujur banyak kiai jujur lebih itu nak kiai jujur muliakeun guru-guru urang para ulama para kiai hayang menang ilmu teh elekese luar biasa sok hayangkeun ka santri betul kisah jengkol dahar sayana mas santri teh minimal 10 tahun hari santri ya minimal 10 tahun yang penyakit santri mah lupa enteng-enteng nadenya eta bu. Oke tergantung aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min alal wilayah ila annal wilayah min ibtidai RT ila RW bitajawuji musfika kecamatan daulah pendidikan wa aparat keamanan minal bawahan ila atasan bil khusus Bapak Kepala Desa anu kacina gede jasana aya ke di mana oke tiga kantun Bapak RT Bapak RW nu cara pegawe tapi gajina teu pati gede dan tak ketinggalan ibu-ibu bapak-bapak para pemuda para pamudi santriawan santriawati yang budiman dan baik hati setia kawan setia hati sekeyakinan seobsesi seikatan setali seajaran senabi yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Suci yang saya muliakan dan yang saya cintai. Lamun boga parawan tong dikawinkeun ka aki-aki. Anu seperti terjadi di televisi Malbahan tahun 8 hiji kisahna Datung Baringi ngarbut kaboga Samsul Bahri yang Siti Nurbaya. Tapi nu langkung utami dikakeun bae ka para santri terutami kanu bertampil di muka. Karena untuk neng kasimpulin ibu bapak kenal henteu pantesan atuh aralohok tentu dalam benaknya pada bertanya ya jalma nuletik pencekrek pendek siapa dan dari mana ini pertanyaan akan saya jawab terlebih dahulu hitung-hitung perkenalan ya jalma nuletik pencekrek dan rara kasep saeutik ngaranna Muhammad Zainal Muhtadin di Bogor saya biasa dipanggil Jejen jadi panggilan sapopoe kula Jejen bae. Di Jakarta saya biasa dipanggil Uje Ustaz Jejen. Di Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasi Muda FM saya biasa dipanggil Anjasmara. Dimana alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang takdir teu bisa dipungkir qadar teu bisa disinglar manusia teh tangan pangawas wungkul Allah anu sesa. Jundukan waktu nurahayu ninggang karena bangsa nulukina malaki lingkar nanti campaka mangkak nadada di papak sinar sang surya meni lupa ciwin-ciwin zaman pantai antai paeno patele tele disusul pemingguan lupa tunggu-tunggu di papaku belan upi nukupang harapan sumping tahun anu pauntun-untun anu tadi dikat ini putih lah cepat mangkak ucan datang masih suhun hadir manu ayeuna. Alhamdulillah urang sadayana dina danget penting ayeuna bisa ngaleut-euleut ngabandaleut nyatang-nyatang pinang empak marbayak satriung mungpulung bongkok maronyok dalam rangka memperingati tasyakur walimatun nikahna Neng Kiki sareng Kang Andi urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan pengorbanan Bapak Haji Sukrami sinarang Ibu Haji Arwah sing bener atuh Arnawa eta ka awewe nu ngabejaan arwana teh urang doakeun mudah-mudahan ieu pengorbanan sadayana sing dikabul ku Allah amin diganti ku Allah kalayan balasan anu manglipat-lipat ganda sabab ieu acara yakin butuh pengorbanan betul ieu tenda sakieu hebatna luar biasa panggung nage mewah luar biasa buanena gagah korsina jarang diuk dihareup nyeri karena kawina ieu katukang alanyot ieu kursi serba salah takarang aing ngaji di buha beureuh Allahu Akbar ieu pengorbanan
susukuhna senai tos dibalikeun amin cai balik satilu-tilu supaya tak disangga aing geuning berenang di bere dicap rawitan cap kaki tiga make aya rokok sagala kumaha kuduna ini hadeuk cai satilu-tilu mangkaning sim kuring ngaji teu diukur ku jam diukur ku cai beak cai eureun ngaji ieu iraha eureun ngaji satilu-tilu ieu butuh pengorbanan anu luar biasa bahkan sok aya nu nanyakeun di Bogor mah Bu Pak kapula sok aya nu nanyakeun den naon kumaha hukumna walimatun nikah walimatul harus dirame-ramekeun dimeriahkeun nyewa tenda nyewa panggung nyewa sound system make petasan segala barang datang eta direuwas ya petasan sangka aing budak sunatan kumaha hukumna nepi ka dimeriahkeun siga kieu nu jelas meriah hayang kadeuleuh ku batur cek kuring nya heueuh atuh ria ketempok ku batur pan sia ge make baju katempok ku batur ibu bapak ari nu kieu mah ulah sok nanyakeun perkara hukum sebab hukum itu bukan hanya hukum syara ada hukum adat yang dijadikan landasan Ari hukum sarana mah cukup we hukum nu lima ngan urang sok pabeulikeun hukum adat lamun adat biasana di dieu kieu perlu we sok laksanakeun kadang tarkulung adat kadawah tinggalkeun adat sok diomongkeun sok we laksanakeun adat yang dari ami mah daerah tasawuf lamun ayeuna walimatun nikah walimatul arus teh dirame-ramekeun teu nyewa tenda teu nyewa panggung teu make sound system teu dimeriahkeun daerah tasawuf cak kuring ya nu walimatun nikah walimatul halus teu diramekeun teu nyewa tenda nyewa panggung nyewa sound system teu dimeriahkeun nu kitu mah lain tasawuf tapi tasanggup aya betul majarkeun tasawuf dina tenda dina background dina guade tasawuf mah di dieu hate bener nu jelas ieu sohibul bait ngayakeun acara sapertos ieu ieu tanda ningkanya kanu janten anakna mudah-mudahan ke dibalas ku anak-anakna ku ngawujudkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah supaya tenyang kolong teuing kana waktos ieu ngajina urang judulna teh tasyakur walimatun nikah ngajak kusim kuring di judulan supaya sim kuring sebagai mubalik lurus leres nerangkeunna ibu bapak sebagai mustami ibu pageuh ngadengikeunna sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung mustami dijamin langlang teh balik na langlang linglung asup kana ulekan barobe usum bubar poho kabeh ari make judul masukan we melit-melit kana pujit kancing tinasi non bari nyobada mah dina bayang mantakeun kana mana ngaleketeh kana lambe ngaleketeh kana kelek nyocok kana jajantung kapatikasi kana buah kator pucuk kusing beuti urang boga ilmu papakeun amalkeun becik rugi kareureuna karasa itu ya malah mandar perat jaga tugi ka akhirat amin ya Allah ya rabbal jadi naon cenah judulna teh hah naon neng naon judulna ai sugan marolohok ngadengekeun ciri berarti urang dieu teh loba teuing ulang-ulang tasyakur walimatun nikah berarti ngajina urang bagi kana tilu babak tapi tidak bersambung. Marilah kita beranjak babak yang pertama, tapi sebelumnya pemirsa jangan dulu beranjak kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Badan lemah letih lesu itu tandanya. Anda kurang cairan, silakan minum terlebih dahulu. Nah, itu mana tukang gelasannya? Ini pakai paralon deh. Sok monyong minum pakai paralon. Hiji tasakur. Ieu bapak sekarang ngombrolkeun urang sadayana dina dangat penting ayeuna saja syukur wireh putrana paratos menang jodoh. Padahal hakikatna lain ngan syukur ayeuna syukur putrina paratos
menang jodoh kumpul sabab nikmat dibikeun ku Allah ka urang teh loba nikmat dibikeun ku Allah ka urang teh bener teh nepi ka Allah nangtang dina Al-Qur'an surah Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lamun dia rek hitung kana nikmat anu diparinkeun ku kami maka yakin moal kahitung cange kahitung umur urang bakal sehat manteng ku bakat loba-loba nikmat anu dibikeun ku Allah ngan urang masuk di balik aja ari anu diparentahkeun ku Allah teu dilakonkeun ari anu diparentahkeun teu dilaksanakeun teu diparentahkeun dilaksanakeun diparentah tapi teu dilaksanakeun cing ibu bapak neng beri parentahkeun ku Allah syukur apa ngitungna jawab atuh syukur apa ngitung ari urang dieu urang Pamaraya kampung kampung Tangsi loba hutan sesa naon sesa Tarasi insyaallah saroleh urang kampung Tangsi mamin ieu kira-kira urang kampung Tangsi pinter keneh ngitung apa pinter keneh syukur pinter ngitung apa syukur sok urang bukti punya pinter syukur ibu lamun narima duit disalah sok dihitung apa tara sok dihitung pertanyaan ayeuna loba mana ngitungna jeung ngucapkeun alhamdulillah loba keneh kulantaran urang mah loba keneh hitung daripada syukur akhirnya tidak pernah merasa cukup akan nikmat yang diberikan oleh Allah asa kurang jeung kurang we dibere duit ku salaki dihitung maneh kurang saeutik bimoli bibir monyong 5 senti duit sakieu mahikana naon padahal eta ge dan kasyukuran akhirnya karena kita ini terlalu banyak menghitung daripada syukur teu pernah merasa cukup karena nikmat nu dibikeun ku Allah asa kurang jeung kurang akhirnya nilai syukurna aya dalam bentuk ibadah nah mirim jongjon ibadah oge dakan itu kan ieu ngalayang kana dunya ngalayang kana duit sok lamun urang keur salat tu aya dina pikiran urang kira-kira bener salatna apa beresna ayo neng lamun urang keur puasa kamari bulan puasa euceut nu aya dina pikiran urang kira-kira ibadah puasa bener henteu ditarima henteu ku Gusti Allah tapi urang teh lieur mikiran puasa bener henteu apa lieur mikiran buka jeung saurna lieur mikiran buka jeung sahur ayo buka jeung naon deui sahur jeung naon deui urang eta keur puasa nu aya dina pikiran urang kira-kira lieur mikiran ibadah puasana apa lieur mikiran lebaranna lieur mikiran lebaran 2 minggu deui kana lebaran geus dangder jeung salaki tong ngadedok bae atuh sete engkos gedeung deui lebaran bagi budak can kabeuli jam 4 can aya jam 5 can aya 2 minggu deui geus lieur akhirna loba ku kamari keur bulan puasa perakit ke hulu maiji berenang ke tepian ari sahur jam 3 geus buka jam salapan eta geus buka jam perakit ke hulu berenang ke tepian ari puasa teu milu lebaran hayang miluan aya nu kitu di dia aya damu kenikmat nu dibikeun ku Allah ka urang teh teu saeutik loba seueur lan lamun diglobalkeun ka bagi dua hiji aya nikmat zahir dua aya nikmatul batin mana nikmatul zahir nikmat nu pangbadag-badagna ai nikmatus syihah wal afiyah nyaeta nikmat sehat wal afiyah geuning disebutkeun ieu nikmat sehat wal afiyah nikmat nu pangbadag-badagna sabab urang bisa kitu kieu teh ku sabab bisa ka dieu ku sabab bisa ibadah ku sabab miluan atuh euceun didoakeun sing beunghar nu miluan atuh cara rinci we kieu
sabab najan loba duit tapi awak gering nikmat apa henteu? Tapi duit teu boga ari awak sehat nikmat apa henteu? Hah? Jadi lieur kabeh hati teh. Jadi mending keneh mana atuh? Loba duit tapi gering apa teu boga duit tapi sehat? Tuh ditanya henteu eta mah. Lamun dina pilpres mah golput pertanyaanna ge ngan dua nyoblos nomor 3. Loba duit tapi gering apa teu boga duit tapi sehat? Sehat. Hayang mah loba duit bari sehat. Ngan lamun teu kitu nu penting awak urang sehat. Jangan naon urang duit loba. Nepi ka harta bro di juru bro di bandong aleyak di tengah imah lebak libuk teu kalebok pamajikan di dokter montok loba beas awak warasi tamak geus kolor heuras geus sarung hurung geus sisijang udang. Duit berlipat-lipat, rempat peranjang sing jerepat, imah bertingkat-tingkat, uang tiap bank, sawah tiap wilayah, tanah tiap daerah, duit jadi karungan, wakat kuloba. Ngan suku setruk teu bisa leumpah. Bisa hadir ka dieu? Biasa datang ka dieu? Tapi jenting hirup kok orang nyosok malaran rosak liuk ragap tayak iluk-iluk kali tur herang-herang kali bincurang kesang lemas kesang padak kesang kap kolor-kolor na imah pilika tekuli handap talapu ombak-ombakan miskin sangsara ngan awak najab-jab sehat waringkas biasa hadir ka dieu biasa datang ka dieu datang tempuh ieu beungeut teman teu beureugeun duit itu hari sehat alhamdulillah bisa ka dieu betul ngan ieu nikmat zahir yusama ni'matus saghir disebutkan tetap nikmat leutik naon sababna ieu nikmatus zahir disebutkan nikmat leutik sebab fa innahu yu'ta ila jamil khalaik sabab nikmat zahir mah dibikeun ku Allah ka kabeh makhluk nu aya di alam dunya buktina tuangan leuteun dahareun inumeun teu pandang bulu rek salat tara salat rek ngaji tara ngaji rek ibadah tara ibadah rek taat rek eran dibere nikmat zahir ku Gusti Allah buktina reje wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha kabeh nu melendang di alam dunya dimimiti tek-tek pengikolan tangga orang-orang ku melihat cita-cita ku melihat ciput temrap dalam langit jeung bumi dibere nikmat zahir ku Gusti Allah buktina tuangan leuteun dahareun tukang salat osok dahar atuh osok salat mah jeung nguruskeun dahareun nu tara salat oge tukang ngaji osok anu tara ngaji oge ajal mah toat osok ajal mah erang oge tukang ngaji osok tukang judi oge teu pandang dulu nikmat zahir mah sok osok dalah rosok sok dalah haru keur ngaji ge naon sok didahar ku urang naon liwat meuneh mah samu nasi mah urang Jakarta nasi mah urang Jakarta mun urang mah naon jelema urang mah pandangan ge ari urang naon kejo aya kejo di Tanjung model kieu fokus kepada ngajina jadi anu didahar kurang manaon kejo sangungan eta kejo anu didahar kurang tadina tina piring lain tina pare apaan pare teh digiring jadi beas geus jadi beas diisikan disupankeun jadi sangu jadi kejo geus jadi kejo didahar tina pare nya susut nya ateul ulah sok sarakeun karok atuh hirup teh sangu anu didahar kurang mah tadina tina lamun garing dicomot ku leungeun aya cayan make senok jadi sangu anu didahar kurang tadina tina osok dalaharna piring osok kemenang daharna piring daharna mah nasama na porsi atuh daharna piring nyonslo lalu piring ari kejo dina sama
sana gelas ieu naon ngilu mana Nabi Wir atuh geus balik deui ah teh tuluykeun ka teh tuluykeun asa beuki error atuh si nyambung ke ceuk ya nikmat zahir mah dibikeun ku Allah tong sieun sing gede syukur nikmat zahir dijamin ku Gusti Allah boro-boro ibu bapak nu geus kolot neng hirup di alam dunya model kieu sok ngaji araranteng ayeuna bari ayeuna sok nyaho kembang ieu teh dibikeun ka dia atuh kembang teh cekakal we kieu tatandikeun ya geus balik deui orok we orok sok pikir ku sadayana orok nu aya dina jero beuteung teu boleh direjekian ku Allah jaba heureun eta teh jero beuteung sempit jandelangan dua-duana luhur jeung handap bari lu handap sok perwis bapana teh teu boleh direjekian ku Gusti Allah nepi ka hirup lahir ka alam dun urusan lahir ka alam dunia eta budak diantepkeun rezekina ku Allah henteu henteu eta indungna anu tadina ieu susuna gaya cayan ngadadak aya cayan sok neng baru budak henteu aya cayan henteu ibu teu boga budak teh aya cai urusan lahir budak ngadadak aya cai ngahaja ku Allah disadiakeun jeung rezeki eta bu bahkan di Bogor mah berkah boga budak teh mawar jeung eta burusut budak lahir tatangga dulur dararatan aya nu mawa kado aya nu mere sampingna aya nu mere bajuna aya nu mere pokokna aya deui anu mawa pempesna aya deui nu mawa ranginang aya pan ranginang mah jang saha yang indungna berkah da budak macan boga dosa apa dia ngomongkeun berkah boga dosa budak mana urusan anak ini berkah jeung untung geus balik deui bagi error deui aya eta budak bukir jeung ku Allah Allah hafaleun ieu budak muasalila terus-terusan nyusup di indungna sabab lamun terus-terusan nyusuk hansunya bapakna ku Allah eta budak teh dijadikeun untuk jangan lot ngarang bisa ngagayem tuh model kieu sok eta urang dah budak leutik-leutik ayeuna sok eta disadiakeun jalan rezeki ku Gusti Allah sok da ibu boga budak umur 3 tahun 4 tahun can jadi we huntu sedih apa henteu sedih ninggal we budak teh jadi huntu bunga henteu bunga hanya budak jadi huntu bunga budak 5 jadi huntu kabeh atuh mah bunga teh aja